para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Isuk-isuk keneh pisan, imam-imam kapala gura-giru ngayakeun tepungan jeung para kokolot, guru-guru agama, jeung sakumna anggota mahkamah, badami. Geus kitu Yesus dirante, tuluy dibawa diserenkeun ka Pilatus. Anjeunna ku Pilatus dipariksa. Anjeun teh raja urang Yahudi? Waler Yesus, leres pangandika. Imam-imam kapala ngadakwakeun Yesus, panudingna loba pisan. Pilatus mariksa deui ka anjeunna. Kumaha, moal dibantah? Rea pisan dakwaanana ka anjeun. Tapi Yesus teu ngawaler sakecap-kecap acan. Pilatus kacida heraneunana. Pilatus kagungan kabiasaan. Saban-saban pesta Paskah, sok ngalepaskeun sakitan saurang anu dipenta ku rahayat. Harita di antara anu dipanjara lantaran barontak jeung maraehan waktu nyieun karusuhan, aya sakitan ngaranna Barabas. Sanggeus jalma-jalma kumpul sarta menta supaya Pilatus ngalepaskeun hiji sakitan, sakumaha kabiasaanana, Pilatus mariksa. Maraneh teh rek menta raja urang Yahudi teh dilepaskeun? Anjeunna uninga pisan, yen anu darengki jeung nyerenkeun Yesus ka anjeunna teh imam-imam kapala. Tapi jelema-jelema teh ku imam-imam kapala diangsonan sina marentah supaya Pilatus ngalepaskeun Barabas. Pilatus ngalahir deui ka rahayat. Ari ieu anu kumaraneh disebut raja urang Yahudi, kumaha? Salibkeun, ceuk rahayat ting jarerit. Tapi naon kajahatanana? Pilatus mariksa. Salibkeun, tembalna beuki bedas. Kusabab Pilatus hayang nyenangkeun hate jalma rea, tuluy ngalepaskeun Barabas. Ari Yesus sanggeus dirangket, tuluy diserenkeun ka maranehna sina disalib. Yesus ku serdadu-serdadu dibawa kaburuan karaton gubernur. Maranehna nyalukan baturna sapasukanana sina kadarinya. Yesus diangguanan jubah wungu, mastakana diterapan makutaan tina cucuk. Daulat raja urang Yahudi, ceuk maranehna pura-pura ngahormat. Terus ngababuk kana mastakana ku itek bari tuluy nyariduhan, seuk pura-pura sarujud ka anjeunna. Sanggeus dihina-hina, jubah wunguna dibuka, diganti deui ku jubahna ku anjeun, tuluy digiring rek disalibkeun. Di tengah jalan serdadu-serdadu teh maksa hiji jelema sina manggul salib Yesus. Eta jelema kakara datang ti desa reka kota. Ngaranna Simon, urang Kirena, bapana Alexander jeung Rupus. Yesus dibawa ka hiji tempat anu ngaranna Golgota, hartina tempat tangkorek. Didinya anjeunna disina ngaleueut anggur anu dicampur emur, tapi teu kersaeun. Tuluy anjeunna disalibkeun, ari anggoanana dibagikeun ku lotre, pikeun nangtukeun bagian masing-masing. Mimiti disalibkeunna pukul 8 isuk-isuk. Dina luhur salibna dipasang tulisan anu unina dipake ngadakwa ka anjeunna. Raja urang Yahudi. Kajaba ti anjeunna anu dihukum salib teh penjahat duaan. Hiji ditengeneun, hiji dikiwaeunana. Tinekanan anu ditulis dina kitab suci. Anjeunna disarwakeun jeung penjahat. Jelema-jelema anu laliwat kadinya garogodeg
tuluy ngahina ka anjeunna. Wah, anu rek ngaruag bait Allah jeung rek ngadegeunana deui di jero 3 poe. Coba turun tina salib nyalametkeun maneh. Imam-imam kapala jeung guru-guru agama oge maroyok ka anjeunna, pokna kapada batur. Ka batur sok nyalametkeun, ari nyalametkeun dirina sorangan teu bisa. Hayang nenjo turuna tina salib eta anu ngaku Kristus jeung Raja Israel teh. Hayang percaya kana omonganana. 2 penjahat anu barang disalib jeung anjeunna oge milu ngahina kawas kitu. Waktu geus tengah poe, sakuliah nagri eta ngadak-ngadak jadi poek, 3 jam lilana. Dina pukul 3 Yesus ngajerit tarik. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Hartina, Nun Allah sim kuring, Allah sim kuring, kunaon nu mawi ngantunkeun. Anu ngadarenge anjeunna kitu ngajeritna, sawareh aya anu ngaromong kieu. Manehna sasambat ka Elias. Aya saurang terus lumpat nyelupkeun sepon kana anggur hasem, tuluy ditiir disodorkeun kana lambe Yesus bari ngomong. Keun urang dagoan. Urang tenjo Elias lungsur, nurunkeun manehna tina salib. Yesus ngajerit deui tarik, les bae pupus. Bareng jeung pupusna, reregan bait Allah bedah 2 ti luhur ka handap. Kapala pasukan serdadu anu nangtungna hareupeun tiang salib, nenjo Yesus kitu pupusna, pok bae ngucap, ieu jelma saestuna putra Allah. Rada anggang tidinya aya wanita-wanita keur narenjokeun, di antarana Maria Magdalena, Maria indungna Yakobus nu ngora jeung Yoses, jeung Salome. Waktu Yesus keur di Galilea, maranehna sok ngingiring ka anjeunna jeung ngalalayanan. Wanita-wanita anu milu daratang jeung Yesus ka Yerusalem oge, loba anu araya di dinya. Wanci geus sareupna, Yusup urang Arimatea, anggota Mahkamah Agama, anu kapandang jeung ngarep-ngarep ngadegna karajaan Allah, sumping ka dinya. Poe eta teh poe panyadiaan. Sapoe memeh poe Sabat. Ku sabab eta kalawan teteg manah, Yusup ngadeuheus ka Pilatus mundut layon Yesus. Meunang katerangan Yesus geus pupus teh Pilatus kacida heraneunana. Seuk nyaur kapala pasukan, mariksakeun nya hanteuna Yesus geus lila pupusna. Sanggeus uninga ti eta kapala pasukan, Pilatus ngidinan Yusup nyandak layon. Geus kitu Yusup ngagaleuh lawon lenen lemes. Layon diturunkeun, rap dibungkus ku eta lawon, terus diasupkeun ka jero liang pajaratan anu ditembok tina gunung batu. Geus kitu Yusup ngagulingkeun hiji batu gede, dipake nutup lawang pajaratan. Maria Magdalena jeung Maria indungna Yoses, araya nyaksian diasupkeunana layon Yesus ka jero pajaratan. Sakitu dawuhan Gusti Allah.